Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Darama tos menak buka atos kagungan kormakna gaduh kolekna aya es kalapana mendak sanguna raos bukana. Alhamdulillah. Saya menyampaikan permohonan maaf buat Gus, saya membelakangi karena bingung harus ngadepnya kemana. Ya, Miss. Pokona yang hareup ka dieu ka sarerea. Bener teu? Yang hareupna kanu loba. Yang hareup kanu loba lain teu merhatikeun nu saeutik. Tapi yang hareup kanu loba urang teh ngabagjakeun anu loba. Sabab teu mungkin pamimpin mikirkeun anu saeutik ngorbankeun anu loba. Bener teu? Jadi lamun gubernur kunaon ngabangun heula jalan sabab eta dipake ku sarere. Kunaon ngabangun heula sakola sabab eta dipake ku sarere. Kunaon menerkeun heula sirah cai jeung drainase jeung aliran cai sabab eta dipake ku sarere. Kunaon mentingkeun heula infrastruktur sabab eta dipake ku sarere. Sabab pamimpin mah ngabagjakeun kabeh mah teu bisa tapi minimal bisa ngabagjakeun kanu loba. Keprok rempeg beting ieu teh aya Kiai Gondrong di Jogja namanya Gus Muafik. Lamun cek urang Sunda mah ieu lalaki langit lalanang jagat totos bojane anti kulit tandane Batara. Bener teu? Bisa nurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cai. Naon hartina pamimpin sakti mantra kuna. Teterak di bedil, teterak di kadek ngan pamajikanana ngamek cicing teu bisa ngalawan. Keprok. Itulah Gus Muafik. Gus Muafik itu satu, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, tapi dia tak berdaya menghadapi istrinya. Dan kiai yang menguasai berbagai hal ilmu, cuman satu yang tidak dia kuasai, ilmu nyandung tebogalan. Tepuk tangan. Kenapa Kang Deddy pakai Gus Muafik? Karena kalau ceramahnya punya landasan filosofi, punya landasan histori, punya landasan visi dan punya landasan masa lalu serta punya landasan masa depan. Kalau ingin membangun masa depan, anggap masa lalu sebagai pijakan. Tapi kalau jadi sopir, jangan terus lihat ke belakang, engke bisa nabrak. Masa lalu cukup lihat lewat spion kecil. Beres deh. Bapak Bupati Wilujeng sareng Bapak Wakil Bupati hatur nuhun. Urang Tasik pasti nu diomongkeun teh jalan butuh. Bener teh? Ai Pak Gubernur kumaha bertahap. Kewajiban gubernur jalan provinsi. Geus jalan provinsi jalan kabupaten. Tapi jalan desa tahun ieu kukuring mimiti dikeureuy sebab desa kehilangan anggaran infrastrukturnya. Kang Deddy ngapain ini teh keliling wae siga nu kampanye. Saya membuktikan diri bahwa saya bertemu rakyat bukan karena kepentingan pengen dipilih, tapi bertemu rakyat memenuhi hasrat cinta yang tidak pernah padam. Sekalian nyari yang heran karena saya duda bebas memandang siapapun. Baimah moal aya nu ngambek. Betul tidak? Aya kasepuhan urang Bapak Anton Carlia nuhun hadir wae. Keprok. Aya Bapak Kapolres keprok nuhun. Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Danramil,
Babinsa, Babin Kaptipmas Pak Kades. Mun amprok jeung aing teh balang sapa cenah aya nama balang. Keun bae mending keneh balangsak salamet daripada sagala aya duit di desa ditewak polisi. Bener teh? Urang canak hikmah nawa. Ari ngitung kadinya mah gubernur ge sarua. Teu boga perjalanan dinas, teu boga meuli baju dinas. Kaditu kadieu ongkos ku sorangan. Acara penting ieu ge modal ku sorangan jeung rereongan jeung babaturan. Teu make dana anggaran belanja daerah. Naon lain seueur artos lain teu lebar ku artos. Nu loba duit mah loba. Nu cantang tuh nu loba duit daek barang be. Kamari geus ngajemput kabogoh 12 di NTT. Kabogoh gubernur. Kang Dedi LC teu nanaon da LC teh mobil mahal. Bener teu? Bupati gitu kabeuli mobil LC. Bener teu? Kunaon dijemput rakyat urang. Hade goreng rakyat sorangan. Hade goreng anak sorangan. Di mana harga diri Jawa Barat anu disebut provinsi religius, lamun aya rakyatna mang tahun-tahun digawe di klub malam tempat hiburan tong borok bisa ngirim ka imah hutang gunung di tempat gawe. Cek batur teh cenah ari bupatina meuni pertengtang meuni gagah ai rakyatna jadi LC disapirakeun ku dulur ti tempat nyeri teu gubernur dikitukeun. Ibu boga budak punten budak ibu bangor dilecehkeun di tempat sejen hade gore anak ibu. Leres teu? Leres. Makanya hari ini kita rubah. Apa yang ingin dirubah gubernur? Oke, kita senang disebut provinsi religius, tapi saya tidak mau nyebut provinsi religius kalau kehidupan rakyatnya belum religius. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid bagus, tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sanu nekomean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa bisa, tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Benar? Setuju? Provinsi religius masih ada rakyatnya yang kawin kontrak sebulan 3 satu suami. Aya di Jawa Barat? Provinsinya religius masih banyak orang yang mau menjual dirinya demi beli sepatu dan baju bagi anaknya. Religius? Masih ada rakyatnya yang nyopet. Religius? Masih ada rakyatnya yang dibakar karena nyuri motor. Religius? Masih ada rakyatnya yang teriak-teriak tawuran mamoa cerulit, dikadek babaturanana, dikadek dibunuh. Religius? Masih ada LGBT. Religius? Tidak. Juara judo. Religius? Rubah. Jangan terlalu senang dengan kalimat-kalimat yang melangit kalau kakinya tidak menginjak bumi. Lebih baik dengan bahasa biasa saja, tapi kita menghasilkan produk yang luar biasa. Setuju? Itu mantap. Gubernur sok apruk-aprukan di sesenal depan iya. Aya sadaya jajaran Provinsi Jawa Barat, aya Bapak anggota DPRD. Atur nuhun anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 4, Bapak Rory Hilmi Ali Hussein. Atur nuhun. Hah? Bapak Romi muhun, hatur nuhun. Pokoknya eta we lah. Can apa sadayana. Aya jajaran sekda, asisten sadayana kepala dinas pendidikan. Aya mah icih aya. Aya mah eroh aya. Aya cetati aya.
Aya Cetitin aya. Aya Cetita aya. Kang Toto aya Kang Toto. Komplit. Rana aya Rana. Parawan aya. Parawan kolot aya. Parawan ngora aya. Randa kolot aya. Randa ngora aya. Ah, ya lengkap di Tasik. Aya nu boga salaki tapi sok resep ka salaki batur aya. Resep ka abdi. Alhamdulillah. Aya harapan kene aing boga pamajikan deui. Waduh burara can dilongok-longok burara. Di barang amprok harita kuring jangjirek ka Malaysia tapi ka ayeuna encan. Ripuh loba urusan tong borok ka luar negeri di dalam negeri ge can kaurus. Engke lamun ka Malaysia wae ke kuring diomongkeun eta pade di nguruskeun wae awewe. Eta nu kahiji, nu kaduana nihiang meurepan wae ka aing. Awas. Pokona ayah selama hiang belum dewasa ayah tidak boleh mencintai yang lain. Kumaha cekokom nges incuan si Egi nges digawe di Pemda Purwakarta. Iya orang Tasik gelis ya. Nah, kadia neng canak teks laguna kadia. Cicing heula ring. Tekna canak neng korsina canak. Korsina canak. Ieu teh bogoheun ka kuring sabenerna. Ngan aya halangan, masa Kang Dedi harus sama saya. Terus nu kadua teh puguh Kang Dedi mah kabogohna cenah. Setiap awe nyebutkeun bogoh we cenah. Geus cicing, geus ka urang Cirebon pernah pokona urang mana pernah. Ngan jadi can puguh. Eweng ada gua digerebek hansip aing mah. Ada di saya setiap hubungan ada. Oh iya. Kalau duda kan bebas. Ah. Sendiri Ya. nyaman. Ya, kan tadi teh lagunya. Kan acara ieu penting teh ini judul acaranya di lamun bahasa Sunda mah Neuleman Poekna Peuting. Naon cenah? Kalau saya boleh berpendapat, ini pendapat. Kalau kita ingin mengembalikan puasa pada spiritualitas, kalau ingin kita mengembalikan puasa pada jati diri kita dan esensi ibadah, ada jalan yang terbaik. Apa? Ketika puasa listrik mati. Ketika puasa malam gelap tenggelam. Ketika puasa orang di rumah. Ketika puasa memperbanyak tafakur. Ketika puasa memperbanyak tadabur. Ketika puasa memperbanyak tasyakur. 3 hal. Kita kan ributnya puasa ketika malam lilikuran. Nyari Lailatul itikaf di masjid. Harusnya itu. Ini ada yang menarik tentang puasa. Ini sebenarnya haknya hanya hak Gus Muafik yang menjelaskan. Tapi dari sisi ekonomi saya ingin menjelaskan. Ketika puasa harga gula suka naik enggak? Harga kelapa naik tidak? Naik. 15.000 kelapa. Pertanyaan saya, kalau kita berpuasa dengan baik, ketika puasa harusnya naik apa turun? Kenapa turun? Karena puasa. Apa itu puasa? Puasa itu kita mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ngomong kesehatan. Setelah selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Sekali lagi saya katakan, ketika selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Faktanya, ketika lebaran selesai, rumah sakit penuh dengan pasien. Dokter ngantri pasiennya. Kenapa? Apa penyakitnya? Kadar gula naik, tekanan darah tinggi, kolesterol. Pertanyaannya, ini puasa kita ini ada puasa apa enggak? Gak ada puasa.
Seharusnya di puasa itu kita tidak lagi mempersoalkan makanan. Seharusnya di puasa itu kita tidak lagi mempersoalkan minuman. Seharusnya di puasa itu kita tidak mempersoalkan kelapa, tidak mempersoalkan gula. Seharusnya di puasa itu kita itu tidak mempersoalkan apapun. Seharusnya di puasa itu energi makin dikurangi, listrik berkurang, konsumsi air berkurang. Kenapa? Puasa. Yuk, orang Bali bikin nyepi 3 hari Bali gelap gulita. Saya bermimpi minimal di Jawa Barat ada 1 kampung saja yang berani ketika puasa gelap gulita dan seluruh energi dikurangi, dan waktu puasa itu materialnya berkurang tapi spiritualnya meningkat. Setuju? Nanti kita coba ya. Urang cobaan bener tak? Arek lebaran urang kudu silih dihampur. Rek lebaran mimiti liar. Dag dulag dugdag meli baju mimiti emos pamajikan uring-uring salaki li neangan du budak lew can meli baju an pamajikan lew can kabeli dag liar tuh naik tuh rek lebaran kejahatan naik tuh terus puasana kumaha naik lebaran kantor tutup kabeh, bupati nyumput di udak-udak tim sukses. Bener tak? Kepala dinas nyarumput loba nu ngalet nganterkeun proposal lebaran. Jelema salat bener tuh puasa itu. Tim sukses bupati jeung tim sukses gubernur ngamuk kabeh. Oh kaingetan anak aing teu sarung acan duit eueuh aing ngomong sing gorowok bupati teu meunang korupsi, gubernur teu meunang korupsi, tapi lebaran nggak bagi kudu sabreg-abreg rek duit di mana iroh. Bener teh? Engke ganti tim sukses kalimatna. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung tapi jalan arah. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung ayeuna mah sakola teu mayar. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung layanan kantor pemerintah geus teu make duit. Alhamdulillah Pak Bupati teu make sarung da bupati lagi make sarung nu kamari. Oke? Kuring tadi eureun tadi nek belah ditu di rumah makan. Kuring salah sangka ka rakyat. Kuring teh pek kajero dalahar. Ai buru dua teh RT mah. Da eta urang Tasik ku kuring ditawaran dahar embung. Hayang aya nu nyiwit, nu dipoto, nu nyium ini. Ternyata warga Tasik tak butuh lagi nasi kotak. Dia butuh sentuhan cinta yang sesungguhnya. Mantap? Beres? Sok neng gelis neng teh coba lengo mesti baheula naksir mah. Alhamdulillah anjeunna nolak abdi hayang dek da langsung cicing Gagal babae. bebas itu lengoh iya lengoh. Lain waktu ngasih itu bulan puasa menyohang. Kali Pak, dana ka dia. Raga kasarung kahayang langit pangancikan diri bingung lembur pamatuhan ning
ninggalkeun alam wiwitan. Raga kasarung kahayang. Apa itu artinya? Badan kita seringkali mengalami kegelapan oleh keinginan yang tidak pernah berhenti. Baju numpuk di imah, loba kahaya. Dahar buka dikumpul-kumpul. Kolak kudu aya, korma kudu aya, kalapa kudu aya. Urang Sunda disunatna cenah ngadahar korma 2 siki sabaraha cenah. Pan urang mah korma ongkoh, kolak ongkoh. Bener tuh? Raga kasarung kahayang lamun urang ieu raga geus kasarung ai kasarung teh sarungna dipakena tapi kalau huluna katutup kalimpun ripuh teu anggeus-anggeus kahirupan teh meuli lipen nyembang emok judal make bang keliling. Bener tuh? Kan dia kasada kejadian barudak urang ka sakola ragana kasarung kahayang sapatu kudu anyar, motor kudu alus, udud kudu alus, ruksa. Bener teu? Geus leungit pangancikan diri naon hartina hatena geus pinuh ku nafsu angkara, Gusti geus teu bisa mere cahaya. Linglung di lembur sorangan. Linglung di lembur sorangan. Linglung di lembur sorangan, buku langit dan pituduh. Urang gaduh Quran teu? Gaduh hadis teu? Gaduh undang-undang teu negara? Gaduh peraturan teu? Sagala gaduh urang, tapi leungiteun pituduhna. Eta kitab teh jadi sakti kunaon sabab kitabna ngan ukur tulisanana pituduh dinu dirina leungit. Kita ngomong bernegara nih, saya sebagai gubernur, kita kurang apa? Serba punya, serba ada, laut punya, gunung punya, sumber pangan punya, sumber kayu punya, sumber perikanan punya, sumber pasir punya, batu punya, segala aya. Sangsara keneh rakyatna balangsak tuh rakyat sangsara ke. Kenapa? Yang memimpinnya menggunakan polanya tidak dengan hati, tidak dengan cinta, tidak dengan rasa. Kalau memimpin dengan hati, dengan cinta, dengan rasa, yang tiada pun akan ada. Kalau pemimpin kehilangan hatinya, dia kehilangan petuduh hidupnya, yang ada pun jadi tiada. Terus tuh manta kuring nutupan pertambangan anu ilegal, ngerenkeun penebangan ilegal. Naon sababna? Geus kabuktian geuningan tunggul dilarung, catang dirumpa, pasir tepi kabulistir, sagara tepi kabeak, pasisir kidul ge baheula diangkutan pasir lautna, tapi kabeakna da mariskin rakyatna. Mending naon diatur, nu ditingkatkeun naon sumber daya manusia. Barang tambang di Jawa Barat urang atur, urang dipake di Jawa Barat hungkul, makena urang atur, meh anak incu urang hiji waktu tetep kabagean, tong dibeakeun kabeh kekayaan alam ayeuna, sabab urang lain pewaris, urang dibere titipan lain warisan. Kuring boga cita-cita mimpin Jawa Barat, rakyatna sakolana teu mayar, rakyatna berobatna gratis, rakyatna jalana aralus, rakyatna kaurus, nu miskinna karoris, nu beungharna kajaga, tapi kekayaan alamna teu ruksa kapiara jeung kariksa. Pulangnya di mana? Eta tujuanna nya, musuhna loba-loba. Sarila kuring jadi gubernur, kuring di demo naon? Di demo studi tour, di demo tambah, di demo masalah upah, tak di demo lagi. Alhamdulillah hari di demo teh cing cirining aya nu mikanya, aya nu memperhati, daripada jadi pamimpin dicuek. Terus kuring rek mulang kurangi, kurang tarik sikeun kurang honor maneh. Tenang, baju lebaran dipangmelikeun, aya keneh biaya operasional gubernur mah ieu keneh. Urut si Neng kamar 12 ya kayaknya. Dia nuka 15. kuring Tong gemper, tong pakai hati. Ngagilak na jadi gitu beda.
Tenang, tenang. Mau aku batur ada di ngomong. Kuring rek mulang Kurang. Sona benerkeun sona. Itu sonte segala mahal itu. Operatorna gede honorna. Tapi goreng keneh wae da teu make hate sia. Kuring rek mulang kamana Pecit perih di lakonan Srangenge nganterkeun poe Gunung nyurup layung sore Ratu bedug tutunggulan Sing jelas Ratu Bedug. Lain Ratu Budug. Ulangi. Cek. Ulangi. Tadi dia biasanya nyebut akang kurang jadi bapak. Kuring rek mulang kamana Pecit perih di lakonan Srangenge nganterkeun poe Gunung nyurup layung sore Ratu bedug tutunggulan Mungkas pangbalikan rasa Ulangi eta. Nu ratu bedug tutunggulan mungkas pangbalikan rasa. Eta. Mahal eta teh kalimatnya. Eta. Cek urangnya tong dioperasi eta irung. Semoga irung halus-halus. Ayo ditarik ku benang. Ku benangna pegat. Bener kan? Tenang duit mah keneh neng. Izin ke hiang. Sok. Ratu bedug tutunggulan Mungkas pangbalikan rasa Angin nganterkeun pepeli Rasa nu ngawasa raga Di ayun hawa nafsuna Dipepen disangkan simpe Marna kalam masyarakat Terus. Kosong. Transfer tambahan. Kuring rek mulang kamana Pecit perih di lakonan Srangenge nganterkeun poe Gunung nyurup layung sore Ratu bedug tutunggulan Mungkas pangbalikan rasa Gusti ngasmakeun diri tengah jirim Tengah ringkang Teu boga niat nembongan Sekarang pangan karasan kosong. Teka rempangan Ngan karasan. kosong kasih pajitna Berkalakai. Berkalakai ku angin Lain ku jang-jang papatang Ya, jadi Gusti ngasmakeun diri tengah jirim tengah ringkang. Tuhan mengasmakan dirinya tidak pernah berwujud dan tidak pernah bergerak terlihat oleh kita. Tebogati dia tidak punya niat untuk memperlihatkan diri kepada kita. Karampa tidak bisa dipegang oleh tangan tapi terasa oleh mereka yang perutnya kosong. Oke?